فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم والله أعلم بمراده بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى naha henteu ningali anjeun ilal ladzina ka pirang-pirang jalma qila anu diucapkeun lahum naon kaitul ladzina kupu kudu nahan marane kabeh aidikum kana pirang-pirang leungeun marane kabeh an kita lil kufari tina merangan jalma kafir lama talabu barang nyupri kabeh kana kita di Makkah di Mekah li adzal kufari karena milaraanana jalma kafir lahum kakabe wa umalari tu kabe jamaatun eta kumpulan jamaah minal sahabati ti sahabat waqimu sareng kudu ngajenengkeun marane kabe as-sholata kana salat wa atu sareng kudu nekanan marane kabe az-zakata kana zakat Palamma maka barang kutiba dipardukeun urido tegasna dipardukeun alaihim ka kabeh alqitalu apa perang ijan kaget parikun ari sagolongan minum ti kabeh yakhshauna sieun kabeh ya khafuna sieun kabeh annasa ka manusia al-kuffara tegasna jalma kafir aya tegasna zabahum kana siksana kabeh bil qatli kalawan maut kalawan paeh kalawan maut kasyatillahi seperti sieun ka Allah bihim kakabe ajaba kana siksa ajabi tegasna siksa awasyada tawana leuwih banget wasyatan sieuna min hasyatim tibatan sieuna kabelau ka Allah wa musibah sareng dinasabkeun asyadu naon mapad asadu alal hali kana jadi hal jawabu lama
sareng ari jawab lapad lamma dalla nudukeun alaikan itu jawab dalla eta nudukeun alaikan itu jawab ija dalla nudukeun alaikan jawab ija naon lapad ija wa ma sareng perkara bada dina sabada lapad ija pajaat maka ngagetkeun hum ka kabeh al-ghasyatu naon sieun wa qalu sareng ngucap kabeh jaj'an hana nolak minal mauti tina maut Rabbana pangeran kami lima katabda alaina kita lima kunaon katabda marduk dan gusti alaina ka kami alkitala kana perang laula khartana kunaon henteu halah tegasna kunaon henteu akhortana ngairkeun duana ka kami ila jalin qaribin kana tempo anu deukeut ila jalin qaribin kana tempo anu deukeut kul ucapkeun ku anjeun Muhammad lahum ka kabeh mata dunyari perhiasan dunia mategesna perkara ya tamat tau anu ngeunah-ngeunah jama bi kalawan mah di dunya awil istimta tawa ngalap ngeunah biya kalawan dunya qalilun eta seutik aelu ilal panai tegasna tere kana ruksa aelu ilal panai tegasna tere kana ruksa wal akhiratu sareng hari akhirat ay al jannatu tegasna surga khairun talwi alus liman pikeun jalma ittaqwan ngaraksa man iqaballahi kana siksa Allah iqaballahi kana siksa Allah bitarki maksiatihi kalawan ninggalkeun maksiatna ka Allah wala tujlamuna sareng moal dijolim marane kabeh wala tujlamuna sareng moal dijolim marane kabeh bitahi kalawan ta wa ya isang ya mulai jamu tun kasuna tegasna dikurangan marane kabeh min amalikum dinama marane kabeh patilan alna saeutik oge patilanana setik oge qadra qasratin nawati saukuran cangkang siki qadra qasratin nawati saukuran cangkang siki pajahidu maka kudu jihad marane kabeh pajahidu maka kudu jihad marane kabeh ayeuna takunu wallahu a'lam. Kamari waladur sadayana ai jelema munafik mah bung perang teh ku sebab memang naon ngaranana resep betah hirup di dunia eta jalma munafik sehingga dina surat Al-Fatah dijelaskeun itu jalma-jalma munafik mah ketika diajak perang teh ngomongna sagolatna amwaluna wa ahluna kami sibuk urusan harta jeung urusan keluarga itu
Tah mah paladur sadayana asbab nuzul ayat ieu mah lain jalma munafik nya. Makana di dia dijelaskeun itu walaisa jalika nipakon lain munafik ieu. Tapi ieu mah ya segolongan sahabat keur can hijrah ya paladur sadayana. Keur sata acan hijrah seur penindasan ka para sahabat teh ya sata acan hijrah teh sehingga eta para sahabat teh hayang gara-gara perang itu hayang ngalawan ya, tapi diulah wakakeun Kanjeng Rasul gitu. Pas geus beres hijrah teh ya para sahabat ya dititah perang kusebab betah dina ibadah lain dina urusan dunia, betah dina ibadah ngarasa keneh ngeunah ibadah paladur salim mahabbatihim maisya fi taat gitu fi taatillah kusebab cintana kabeh hirup dina taat ka Allah jeung ka Rasul. Jadi lain ku sebab sibuk ngurusan dunia ya. Jadi ku ngeunah sehingga dina hatena lamun aing paeh ye keur ngeunah-ngeunah salat tahajud, salat naon ngaranna salat sunnah, salat fardu berjamaah nah kitu. Mun paeh meureun aing kitu paladur sadayana maha cik para sahabat. Tahirna turun ayat ieu paladur sadayana. Ceuk Allah Subhanahu wa taala di sana. Ceuk Allah Subhanahu wa taala alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Aya aydiyakum termasuk majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil qul maksudna mah artina jiwa raga awak nya lain leungeun nya di nu dikarepkeun lapadna aidia leungeun mana ieu mah mana aslina mah leungeun gitu, tapi makna majazina mah adalah awak. Cacek Allah Subhanahu wa taala Muhammad natah teu ningali anjeun istifhamna istifham takriri nya asupna kana istifham takriri keur netepkeun Allah Muhammad pan geus ningali anjeun itu lain berarti Kanjeng Rasul teh nyahoeun itu nanya teh sebab Muhammad aya nanya memang teu nyaho memang teu nyaho nanya gitu, memang teu nyaho nanya. Ya wajib lamun dina belajar mah urang lamun teu nyaho kudu nanya. Maka lamun keur leuleumpangan teu nyaho atuh nanya. Mana ieu mah geus zaman kos kieu mah lamun ka mana-mana teh cukup dipencet we Google Map. Bisa nempi ka mana ke Amerika ge nepi bah di bejaan deui. Ya, dituduhkeun. Rek ka Jakarta misalkan di mana? Misalkan berapa kilometer lagi Anda nyampe. Tak tutur ke dia we. Ya, moal nyasap tah. Makana Grab ieu narepi bae nama. Hebatnya. Itu geus zaman canggih ini. Tah urang ngaji di dieu. Di satelit mah geus kanyahoan ieu keur ngaji paladur sadayana gitu. Tah jadi nanya ieu gitu aya memang sifatna teu nyaho ya seperti dina nuntut ilmu lamun urang teu nyaho kudu nanya pas alu ahla zikri in kuntum lamun nanya kudu nanya marane kabeh
ka ahli ilmu. Azikru didinya adalah manana ahli ilmu. Mun di urang mah meureunna itu para kiai ya. Ulah teu nyaho hayu bae. Itu sok tanyakeun. Bab aya mana zikir teh macam-macam. Fazkurullah zikron kasira. Zikron kasira teh mah zikir lisan. Paladun sadaya. Inna nahnu nazzalna zikra. Zikra kana wae eta. Inna nahnu nazzalna zikra. Tah, zikra di dia adalah manana Al-Qur'an. Ya. Aqimus sholata li zikri beda deui. Gitu. Nah, jadi paladun sadayana seperti ge. Anak-anak 1 tambah 1 berapa? Sakeun ceu guru teh ya. Ibu mah bego. Masa jadi guru nanya, lain berarti guru teh nyahoan. Nya eukeun netepkeun ka mustame, ka muhotob supaya lebih mantap sebab ai menyampaikan ngajarkeun ayeuna ilmu ku ditanya ieu bakal leuwih mantap asupna. Metode nanya ieu anak-anak 1 tambah 1 berapa? Langsung na otakna kan gawe. Maka 1 tambah 1 2. Ya, guru nama geus nyahoan. Itu. Lain berarti mutakalimna Allah nanya di dieu teh nyahoan. Lain berarti Kanjeng Rasul teu nyahoan. Ieu sebab Kanjeng Rasul geus gumeletah jeung para sahabat. Maka terjadilah istifham di dia bimakna naon istifham takriri keur netepkeun ka mustame gitu bahwa aya satu golongan anu model kitu di para sahabat yang model kitu supaya leuwih mantep ka mustamena ya gitu seperti kieu we. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau teh qul ucapkeun ku anjeun hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sarua jelema anu ngarti jeung nu teu ngarti, jelema anu berilmu jeung anu teu berilmu. Ya. Itu qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Aya lain berarti Allah teh nyahoan. Didinya paladun saena keur netepkeun moal sarua ayeuna antara nu berilmu jeung nu teu berilmu. Kartos ya. Kitu moal sarua antara nu berilmu jeung teu berilmu. Aya ya hal ata alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Gitu. Taya pala dosa maksudna geus datang ka anjeun ya. Gitu alal insani ka manusia hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Satu waktu anu teu disebutkeun naon-naon nyaeta Nabi Adam alaihis salam. Ta ceuk Allah Subhanahu wa taala Muhammad nah tah teu nyaho anjeun. Maksudna kan yang Rasul geus nyahoan Allah nyaho. Ilal ladina kapirang-pirang jama kila lahum anu diomongkeun ka eta jama teh ka eta sahabat teh kupu aidiakum tahan awak marane kabeh tina hayang perang jeung jelema kafir hayang ngalawan ka jelema kafir iraha eta teh lama tolabu bimakata li ajal kupari laum barang eta para sahabat menta ka Kanjeng Rasul hayang supaya perang di Mekah ku geus nyeri dianiaya ku jelema-jelema kafir. Allahu akbar. Saeutik baladur sadayana eta Sayyidina Bilal baheula nya anjeunana budak Umayyah bin Khalaf gitu nya
geus kitu disiksa beak-beakan ku Umayyah bin Khalaf. Ku sebab eta Sayyidina Bilal teh ya paladur sadayana sataacan dibeli ku Sayyidina Abu Bakar memang geus asup Islam. Nepikeun digencet batu ieuna batu gede nu diucapkeun naon ahad 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 kul huwallahu ahad. Bari ditandang jangan dipoe paladur sadayana eta Sayyidina Bilal. Akhirna saking dasarna penyiksaan tersebut Abu Bakar berkesimpulan anjeunna siap pikeun memberi naon siap pikeun meuli Sayyidina Bilal, dibelilah. Itu diantara penyiksaan. Can paladur saya terjadi ke Ammar bin Yasar baheula ya, ke Ammar bin Yasar disiksa diledek. Ammar bin Yasar diledek kos kumaha bos sampai surat Yasin nyebutkeun gitu. Nyebutkeun kieu ya dina surat Yasin, masyaallah. Ditah mere teh anfiku mimma razaqakumullah kan. Wa idza qilal ladzina amanu lil ladzina kafaru ya, tatkala diucapkeun ka jelema-jelema kafir supaya mere ka jelema-jelema mukmin. Cek jelema kafir jawabna kumaha? Piraku kami kudu mere ka jelema anu geus dibere ku Allah. Menta we ka Allah ka ditu lah menta ka kamu. Eta teh ngaledek paladur sadayana. Ya. Jadi dianiaya, bener-bener dianiaya. Teh satu gambaran ka urang sadayana lamun di hiji tempat mayoritas adalah orang-orang kafir, pasti yakin pasti eta umat Islam bakal dianiaya. Seperti terjadi paladur sadayana di Sulawesi Selatan, sampai ke sholat ditembakkan. Bahkan pernah terjadi paladur saya di Ternate ya, eta mah masjidnya dibeuleum ke Jumat ya. Loba penganiayaan diurangi sebenarnya loba geus terjadi paladur sadayana ngan tadi diasupkeun kana media we palabanu kitu mah. Kitu mah. Maka di daerah ketika ayeuna lobaan keneh naon? Lobaan keneh umat Kristen atau lian Muslim, eta pasti eta umat Islam bakal dianiaya. Tapi sebaliknya sebenarnya ya Islam ya agama anu rahmatan lil alamin. Di mana-mana ayeuna di hiji daerah di dinya aya Kristen atau aya Buddha, aya agama sejen, eta pasti aman. Mana umat Islam nganiaya? Tuh di Parung Sapi aya hiji hareupeun mushola Kristen agamana dari kumaha. Ya, diurang ge aya kan di BTN lain. Teu sugan garalak mah Cina lu kata mang awang nyaon kan. Aya teh dina naonkeun kan? Ya. Itu bahkan di Cirangsan mah bandel eta orang Korea. Damang-damang bae urang mah. Namanya coba mau mana cicing di Cina, aduh, kau malah ningali di daerah-daerah Batur mah, paladur saya di daerah Cina, nepikeun ka awewe di Sataranjangan, di Keurutan Susuna, pos kerjaman PKI, baheula pos gitu. Tayeu paladur saya terjadi ketika naon? Baheula geus terjadi ketika Kanjeng Rasul di Mekah itu penganiayaan terhadap orang-orang apa? Orang-orang mukmin dahsyat. Seperti ayeuna kan eueur masitoh kumaha di zaman Firaun sampai mempertahankan keimanan dia sampai diasupkeun kana naon? Kana panggorengan. Komo lamun bapak-bapak maca sejarah eta surat naon? Surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud. Eta mah Pak jelema iman teh nya eta si raja nyieun sumur anu dina eta sumur naon sunu mudag-mudag terus paladur sadayana sunu anu kacida gedena jalma mukmin dibalang-balangkeun ka dinya. Kutila ashabul ukhdudin nari zatil
waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Loba penganiayaan ka jalma-jalma anu iman. Tapi lamun jelema geus bener iman mah moal coplok iman moal. Kamari kala dur sadayana ai jelema munafik mah mung perang teh ku sebab memang naon ngaranana resep betah hirup di dunia eta jalma munafik, sehingga dina surat Al-Fatah dijelaskeun itu jalma-jalma munafik mah ketika diajak perang teh ngomongna sagolatna amwaluna wa ahluna, kami sibuk urusan harta jeung urusan keluarga gitu. Tah ieu mah paladur sadayana asbab nuzul ayat ieu mah lain jalma munafik nya. Makana di dia dijelaskeun itu walaisa jalika nipakon lain munafik ieu. Tapi ieu mah ya segolongan sahabat keur can hijrah ieu paladur sadayana keur sataacan hijrah pan seur penindasan ka para sahabat teh ya sataacan hijrah teh. Sehingga eta para sahabat teh hayang gara-gara perang itu hayang ngalawan ya, tapi diulah wakakeun Kanjeng Rasul gitu. Pas geus beres hijrah teh ya para sahabat teh dititah perang ku sebab betah dina ibadah lain dina urusan dunia, betah dina ibadah ngarasa keneh ngeunah ibadah pala dosa lima mahabbatihim maisha fi taat itu fi taatillah ku sebab cintana kabeh hirup dina taat ka Allah jeung ka Rasul. Jadi lain ku sebab sibuk ngurusan dunia ya. Jadi ku ngeunah sehingga dina hatena lamun aing pae ye keur ngeunah-ngeunah salat tahajud, salat naon ngaranna salat sunnah, salat fardu berjamaah nah kitu. Mun pae meureun aing kitu paladur sadayana maha cik para sahabat. Tahirna turunlah ayat ieu paladur sadayana. Cek Allah Subhanahu wa taala di sana. Cek Allah Subhanahu wa taala alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Ya aydiyakum termasuk majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil qul, maksudna mah artina jiwa raga awak nya lain leungeun nya. Di nu dikarepkeun lapadna aidia leungeun mana ieu mana aslina mah leungeun gitu. Tapi makna majazina mah adalah awak. Cacek Allah Subhanahu wa taala Muhammad natah teu ningali anjeun. Istifhamna istifham takriri nya. Asupna kana istifham takriri keur netepkeun Allah. Muhammad pan geus ningali anjeun. Itu lain berarti Kanjeng Rasul teh nyahoeun. Itu nanya teh sebab Muhammad aya nanya memang teu nyaho, memang teu nyaho nanya. Gitu. Memang teu nyaho nanya. Ya wajib lamun dina belajar mah urang lamun teu nyaho kudu nanya. Maka lamun keur leuleumpangan teu nyaho atuh nanya. Mana ieu mah geus zaman kos kieu mah lamun ka mana-mana teh cukup dipencet we
Google Map bisa nempi ke mana ke Amerika ge nepi bah dibejaan deui nya dituduhkeun rek ka Jakarta misalkan di mana misalkan berapa kilometer lagi Anda nyampe tak tutur ke dia we nya moal nyasap tah makana grab ieu ngarepi bae nama hebatnya itu geus zaman canggih ya da urang ngaji di dieu di satelit mah geus kanyahoan ieu keur ngaji paladur sadaya gitu tah jadi nanya ieu itu aya memang sifatna teu nyaho ya seperti dina nuntut ilmu lamun urang teu nyaho kudu nanya fasalu ahla dzikri in kuntum lata lamun nanya kudu nanya marane kabeh ka ahli ilmu adzikru di dinya adalah manana ahli ilmu mun di urang mah meureunna itu para kiai ya ulah teu nyaho hayu bae itu sok tanyakeun bab aya mana zikir teh macam-macam fazkurullah zikron kasira zikron kasira mah zikir lisan paladur sadaya inna nahnu nazzalna zikra zikra kana wae eta inna nahnu nazzalna zikra tah zikra di dia adalah manana Al-Qur'an ya aqimus sholata li zikri beda deui gitu nah, jadi paladur sadayana seperti ge anak-anak 1 tambah 1 berapa sakeun ceuk guru teh ibu mah bego masa jadi guru nanya lain berarti guru teh nyahoan nya keur netepkeun ka mustame ka muhotob supaya lebih mantap sebab ai menyampaikan ngajarkeun ayeuna ilmu ku ditanya ieu bakal leuwih mantap asupna metode nanya ieu anak-anak 1 tambah 1 berapa langsung na otakna kan gawe maka 1 tambah 1 2 nya guru nama geus nyahoan itu lain berarti mutakalimna Allah nanya di dia teh nyahoan lain berarti Kanjeng Rasul teu nyahoan ieu sebab Kanjeng Rasul geus gumeletah jeung para sahabat maka terjadilah istifham di dia bimakna naon istifham takriri keur netepkeun ka semustame gitu bahwa aya satu golongan anu model kitu di para sahabat yang model gitu supaya lebih mantap kamu stamina ya gitu seperti kieu qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kalau teh qul ucapkeun ku anjeun hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun apakah sarua jelema anu ngarti jeung nu teu ngarti jelema anu berilmu jeung anu teu berilmu ya gitu qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ieu lain berarti Allah teh nyahoan di dinya paladur saena keur netepkeun moal sarua ayeuna antara nu berilmu jeung nu teu berilmu kartos ya itu muasarua antara nu berilmu jeung teu berilmu aya ya hal ata alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura gitu taya pala dosa maksudna geus datang ka anjeun nya gitu alal insani ka manusia hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura satu waktu anu teu disebutkeun naon-naon nyaeta Nabi Adam alaihis salam. Tak cek Allah Subhanahu wa taala Muhammad nah tah teu nyaho anjeun
maksudna kan yang Rasul geus nyawa Allah nyawa ilal ladina kapirang-pirang jama kila lahum anu diomongkeun ka eta jama teh ka eta sahabat teh kupu aidiakum tahan awak marane kabeh tina hayang perang jeung jelema kafir hayang ngalawan ka jelema kafir iraha eta teh lama tolabu bima kata li ajal kupari laum barang eta para sahabat menta ka Kanjeng Rasul hayang supaya perang di Mekah ku geus nyeri dianiaya ku jelema-jelema kafir. Allahu akbar. Saeutik baladur sadayana eta Sayyidina Bilal baheula nya anjeunana budak Umayyah bin Khalaf gitu nya geus kitu disiksa beak-beakan ku Umayyah bin Khalaf ku sebab eta Sayyidina Bilal teh ya baladur sadayana satu acan dibeli ku Sayyidina Abu Bakar memang geus asup Islam nepikeun digencet batu ieuna batu gede nu diucapkeun naon ahad 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 kul huwallahu ahad bari ditandang zaman dipoe baladur sadayana eta Sayyidina Bilal akhirna saking dasarna penyiksaan tersebut Abu Bakar berkesimpulan anjeunana siap pikeun memberi naon siap pikeun meuli Sayyidina Bilal dibelilah itu diantara penyiksaan can baladur saya terjadi ke Ammar bin Yasar baheula nya ke Ammar bin Yasar disiksa diledek Ammar bin Yasar diledek kos kumaha sampai surat Yasin nyebutkeun gitu nyebutkeun kieu nya dina surat Yasin masyaallah titah mere teh anfiku mimma razaqakumullah kan wa idza qilal ladzina amanu lil ladzina kafaru nya tatkala diucapkeun ka jelema-jelema kafir supaya mere ka jelema-jelema mukmin cek jelema kafir jawabna kumaha piraku kami kudu mereka jelema anu geus dibere ku Allah menta we ka Allah ka ditu lah menta ka kamu teh ngaledek baladur sadayana nya jadi dianiaya bener-bener dianiaya teh satu gambaran ka urang sadayana lamun di hiji tempat mayoritas adalah orang-orang kafir pasti yakin pasti eta umat Islam bakal dianiaya seperti terjadi baladur sadayana di Sulawesi Selatan sampai ke sholat ditembakkan bahkan pernah terjadi baladur saya di Ternate nya eta mah masjidnya dibeuleum ke Jumat nya loba penganiayaan diurangi sebenarnya loba geus terjadi baladur sadayana ngan tadi diasupkeun kana media we palebana kitu mah kitu mah maka di hiji daerah ketika ayeuna lobaan keneh naon lobaan keneh umat Kristen atau walian muslim eta pasti eta umat Islam bakal dianiaya tapi sebaliknya sebenarnya ya Islam ieu agama anu rahmatan lil alamin di mana-mana ayeuna di hiji daerah di dinya aya Kristen atawa aya Buddha aya agama sejen eta pasti aman mana umat Islam nganiaya tuh di Parung Sapi aya hiji hareupeun mushola Kristen agamana dari kumaha ya di urang ge aya kan di BTN lain teu sugan garalat mah Cina lu kata mang awang nyawa kan aya teh dina naonkeun kan nya itu bahkan di Cirangsan mah bandeg eta orang Korea damang-damang bae urang mah ngeunah mah coba mau mana cicing di Cina aduh komo lamun ningali
ningali di daerah-daerah batur mah paladur sia di daerah Cina nepikeun ka awewe di Sataranjangan di Keurutan Susuna pos kerjaman PKI baheula pos kitu. Taya paladur saya terjadi ketika naon baheula geus terjadi ketika Kanjeng Rasul di Mekah itu penganiayaan terhadap orang-orang apa? Orang-orang mukmin ieu dahsyat. Seperti ayeuna kan eukeur masitoh kumaha di zaman Firaun sampai mempertahankan keimanan dia sampai diasupkeun kana naon? Kana panggorengan. Komo lamun bapak-bapak maca sejarah eta surat naon? Surat Al-Buruj kutila ashabul ukhdud. Eta mah Pak jelema iman teh nya eta si raja nyieun sumur anu dina eta sumur naon sunu mudah-mudah terus paladur sadayana sunu anu kacida gedena jalma mukmin dibalang-balangkeun ka dinya. Kutila ashabul ukhdudin nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Loba penganiayaan ka jalma-jalma anu iman. Tapi lamun jelema geus bener iman mah moal coplok iman moal. Makanya kuring sering nyarios mending pae daripada kudu copot iman. Mending pae daripada kudu coplok iman. Nya ayeuna misalkan aya nu arek maehan ka urang arek nu aya nu nganiaya kitu ku urang kudu nyoplokkeun ka keimanan mending pae. Nah sebabna paladur saya teh kul mataud dunya qalil. Ya. Ya ari iman mah paladur saya anu ngajadikeun jelema langgeng jeung teu langgengna engke dina surga. Asup apa teu kana surga. Jadi kumaha iman. Urang geus dibere untung ku Allah ti kolot urang ayeuna naon ngaranna dibere iman nya. Kemudian turun ke orang, keturun ke anak incu jadi jelema anu iman masa kudu dicoplok. Nomor kedua kade Pak ina loba aliran komji, komando jihad. Jadi nyarebutkeun komji ieu nyebutkeun paladur sadayana bahwa orang teh masih kafir. Nah sebabna syahadat urang ka saha saksina. Pancena aya syahadat mah kudu aya saksi. Jadi kudu hareupeun imam. Aya urang saksina saha? Eta rupana kunyukna teu ngaji fikih. Ya, dina fikih arek dina kitab-kitab fikih di mana-mana ayeuna asalna geus jalma mukmin maka kana puruna ge jadi mukmin. Harus teh. Artinya di mana-mana kolotna iman maka teu kudu syahadat deui enggeus. Contohna nya seperti ayeuna paladur sadayana Abu Bakar boga anak iman. Kemudian turunan Abu Bakar Ikrimah. Eta syahadat deui teh ka Rasul teu. Kareta bah. Syahadat teh ra eta cenah kudu make panggeus di Abu Bakar turun ka iman atau iman deui geus. Nya urang cenah syahadatna iraha ipan bapak aing iman maka turun ke keturunanna. Contohna kitu Rasul teh minta syahadat teh geus. Tadi teh apa paladur sadayana ai masalah keimanan mah atiullah wa atiur Rasul cek Rasul kitu-kitu. Da tang aliran polong. Tadi Cinangka ge aya eta di Cinangka Jasinga cenah mah nyaho kan lolobana ti Garut tetangga disebutna komzi komando jihad. Jadi lamun arek nikah kudu syahadat heula ka hareupeun imamna. Bahkan di Darmagama paladur sadayana lamun asup ka masjid manehna urang teh nya engke di ieu dikumbah kudu urang teh. Naon sebabna urang teh termasuk jalma musyrik. Sebab cek ayat innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal haram. Puguh teu nyabubir teh. Betul Masjidil Haram ieu maka aurat. Ada yang banyak geus loba aliran teu para rukuh ayeuna teh. Aliran
aliran naon buah jeung lamun teu nyaon dalil mah atuh lieur kadang-kadang teu nyaho. Aya disebut kafir atuh kafir bae baladur sadaya aya teu nyaho dalil maka dibejaan. Jadi ulah ragu-ragu ka urang di mana-mana kolot urang iman maka urang geus kabawa iman. Hartos teu pabewok nya jadi tong ngaragukeun keimanan urang teu kudu sadat deui nya baladur sadaya geus cukup baladur sadaya ti asal urang tah sehingga saking dianiaya eta para sahabat marentalah ka Kanjeng Rasul geus dah ya Rasul mendingan urang perang bae lah kitu mendingan perang wae gelut lah sekalian dilawan ku saya itu akhirnya baladur saya turunna ayat ieu nya ceuk Allah teh geus ayeuna mah ulah waka aya perlawanan ulah waka aya kieu kitu aqimus shalah penting dirikeun salat watu zakat teh artina ibadah-ibadah baladur sadayana anu memang baladur sadayana badani geus artinya henteu berkaitan jeung jelema-jelema kafir salat beh seperti ayeuna nya urang situasi politik kos kieu lieur teu momen enapan politik teh ayeuna mah dararatang kan ahli-ahli politik kalembur-lembur ngarerean duit mereka kacamata kamari mah rame tadi kompak. Jadi diberi duit 200.000 di PDI diberi kacamata Mas Adin gitu pamere buatnya. Diberi duit 200.000 diberi kacamata baladur sadaya. Hah? Itu dicara obat tuh kiai ge loba dicara obat itu ge. Nya tadi antarana babaturan pengajian Al-Hidayah. Ya, kuring ngomong kacamata cenah jeung duit 200.000. Terserah bodo amat lah. Ya, hal baik diberi itu. Nah, seperti situasi politik kos kieu. Iluhun tah urang, pokok panjeuan tah segala macem tah. Geus urang mah cara ngomong lempeng nama salat, zakat, ibadah we sing bener. Nu biasa usaha we geus. Teu kudu mah awang enak. Iluhun kompanye itu. Nya rek naon sih? Enggak sih, muka bengkel. Mang Nur enggak urusan masjid. Oman biasa dagang atau dagang. Juga di Jakarta emang oman hidup. Nah, nu hidup. Nung tungna dagang teu di ditu hidup-hidupan kala kapae. Kartos teh mau. Jadi teu kudu ilueun. Atau waktu ayeuna nyoblos urang kayak kedeng deui ya pemilihan presiden waktu nyoblos tuh nyoblos ulah teu nyoblos nya ngan ulah ilueun gagah-gagahan baladur sadayana kadang-kadang karena itu mah geus dipilih datang deui henteu benar teh ayeuna keur butuh datang ka pengajian ieu pengajian